Hiji dongeng Sirem jeung Japati keur silih tulungan jadi contoh pikeun urang. Dangukeun geura ieu caritana. Aya sirem rek nginum di sisi walungan. Keur ngarayap ka handap manehna teu soledat. Pluk lagragana cai. Hadena caina rada ngeuleumbe palebah dinya mah. Tapi keke bae ari ngojay ka sisi mah manehna teu bisaeun. Tulung, ieu kuring rek dikeureuleuk, tulungan. Kebenaran aya Japati keur cindeuteun dina luhureun kai anu nyodor kana luhureun cai. Kadengean aya sirem gegeroan menta tulung. Barang areret ka handap katenjoeun sirem keur kokosehan. Japati karunyaeun geleber hiber bari ngegel daun salembar. Song diasungkeun daun teh ka hareupeun sirem. Sirem tuluy muntang kana daun. Daun ku Japati dibawa ka darat. Sok digolerkeun kana taneuh. Sirem pohara nganuhunkeunana ka Japati anu geus ngalepaskeun manehna dina bahaya. Dina hiji mangsa Japati teh cindeuteun deui dina dahan kai anu nyodor ka walungan tea. Sirem anu baheula ditulungan ku manehna oge kabenaran aya di handapeun tangkal. Harita ti kajauhan aya paninggaran nyamperkeun lempangna teh ke keteuyepan teu talangke deui. Buru-buru sirem nyamperkeun Japati bari ngaharewas ka manehna. Ih, buru-buru geura hiber. Tuh aya paninggaran keur nyumpit. Paninggaran geus ngawengkang bedilna. Teu lila Japati buru-buru geleber hiber. Isukna Japati papanggih deui jeung sirem. Nuhun pisan sakadang sirem, kuring geus ditulungan ku anjeun lepas tina balai. Ari eta mah kapanan kawajiban sararea. Nulungan batur anu rek menang cilaka eta wajib. Komo ieu mah kuring ayeuna hirup keneh teh lantaran geus ditulungan ku anjeun. Tah kitu cenah lalakon sirem jeung Japati anu akur jeung silih tulungan. Pesan moral anu tiasa dicandak dina dongeng ieu teh nyaeta nulungan batur anu rek meunang cilaka teh eta wajib. Emang kawajiban urang sararea kudu kitu sabab urang hirup di dunia teh henteu sorangan. Urang kudu daek silih tulungan ka batur.